kawasa Allah maha kawasa atuh ngadeketkeun Mekah ka urang ada set atuh kecil tah mah dirusak sakitu babarieun Allah mah dek maehan jelema ribuan jelema sadetik pencet brak babari urang wali dek diangkat jadi wali ya atuh bisa sadetik bisa jadi wali Masya Allah dibalikeun deui nu tadi tina wali jadi bajingan bisa bae atuh ku Allah teh makin luhur makin rempan lain makin tenang makin luhur makin rempan Kanjeng Nabi Musa teh kapan geus diangkat ku Gusti Allah teh jadi rasul rada sieun begitu dek menghadapi Firaun cek Gusti Allah la takhafa innani ma'akum wasieun anjeun hai Musa Harun ayo bareng anjeun tapi ketika Kanjeng Nabi Musa padu jeung para saharoh ketika tukang sihir malangkeun tambang-tambang jeung dadungna berubah jadi orai faujasa fi nafsihi khifata Musa kunaon teu kaget Kanjeng Nabi Musa padahal geus dibere la takhafa ulah sieun maneh Musa innani ana ma'akum tapi begitu eta tambang jadi orai aya ngageter Kanjeng Nabi Musa manusiawi kurang kumaha eta Kanjeng Nabi Musa oh makin luhur teh makin rempan jeung makin hati-hati tanya Kanjeng Nabi Musa eta kumaha bisa ngageter kitu rempan besi dicoplokkeun ku Gusti Allah besi salah diri teh tuh jadi makin luhur teh makin rempan ieu lain barang ditanya teh mama bade salat mama geus ngahakekan tara salat waduh mama teu salat tuh tau mah kelas tering salat keneh mah waduh mama mah geus teu salat lantaran geus ngahiji jeung Gusti Allah karim masyaallah mama mah puasa tara salat henteu komo ngazakat berat ieu mah mama kudu asupeun ka sumur pareum dicor makin luhur makin rempan besi dicabut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkeun saking Ki Abi Hurairah muga-muga nilar bendosa Allah anhu saking Abi Hurairah Gula haleng ngucap ya Abi Hurairah ngucap ing lafalna Rasulullah Jika sabagang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali saking puasa wisal ulah datang ka magrib terbuka maning mana cenah kiai antara terbuka magrib atau memeh magrib buka terus dia mah ngabandingkeun kos kitu teu kudu diomong-omong nu memeh magrib mah tama masalahna seungit mun ngagoreng sangu ulah naon gitu ngaranna ngarumpak datang ke puasa abong-abong kuat terbuka maghrib terwisol ngaran biasanya puasa pelet iya nukos dia ya bagara rajulun minal muslimin maka ngucap sapawong lanang kang tetep sakeong kang muslim kabeh ing lafad faina kapan maka satuna tuan tetuasilu iku ngawisol Tuhan ya Rasulullah Kangjeng Rasulullah ai ka umat ulah ai Tuhan ngawisol kumaha sih Pagala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah ayukum misli lan utai indi sira kabeh kumpama ingsun saha anu kuat model kula Inni abitu yutaimun ya Rabbi wa yaskin ing satuhuna ingsun na iku ngindep ingsun hale
maparinan kekuatan kang kaya mangan ning isun sapa pangeran isun lan maparin kekuatan ngombe ya Rabbi kaya ngombe ning isun kaulana sapoe dua poe tilu poe kuat lantaran diberi kekuatan kos kekuatan anu dahar pan ai ente mah dahar ge teu kuat komo si eta mah atuh lamun saur teu nambah atuh moal kuat puasa sakumaha tali puasa biasana dahar dengan sakadar sapiring tapi kulantaran sahur 3 piring cenah besi teu kuat kabeneran harita mah puasa teh sahur nangan sapiring beurangna Masya Allah rep hudang zohor beres teh sunah-sunah acan rep deui hudang asar ge geus dek di ka magrib tas asar ge masih puasa naon gitu masih sare keneh hudang magrib majikan ge barang kadinya teh atuh kos kitu puasa satahun ge kuat cak pamajikan ulah bomong atuh laon yang puasa cenah segala boh ya bantu jauh kaler kidul daripada bentak aju nonton TV mendingan HS bae hebat ingat dalil lah macam majikan majikan nyahoan bener aduh jadi Kangjeng Nabi mah dibere kekuatan kos nu dibere dah kos nu dah kitu keneh nginum Masya Allah kalau ma'abaw maka samang-samang samumpang yanas ayan tahu anil wisol itah dari maka cegah yanas kabeh saking wisol wa salabihim yauman summa yauman maka ngawisol ya Kangjeng Nabi kalawan nasing sadina kari-kari sadina sumaraul hilal kari-kari ningalian nasing hilal paqala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah la ta'akhkharal hilalul lazidtukum lamun ari mangaya hilal maka yakti muhing suning sira kabeh kalmunakalilahum kaya kalmunakili kaya kang ngawarah kalau kadue nas ina abau ayan tahu waktu narima kacegahan nas ingin tah narima kacegahan nas waktu mumpang ya nas ingin tah narima kacegah ku Kangjeng Nabi ngahajat coba hayu sia kuatan teu misalkeun barang neuleuh hilal barungah sahabat buka tuh kajahoan cek Kangjeng Nabi lamun hilal tambahan deui ku kaula tambahan deui wisol teh maksudna ngawarah ulah sok mubi salat puasa biasa bae sih puasa biasa bae jadi ahli syariat mah puasa syariat bae lamun geus di luar syariat kakarak lain deui tapi kan make perasaan di luar syariat eta geus kudu boga rasa lantaran dina masalah di luar syariat mah bakal moal kaharti sebab dahar teh ngan sakadar darurat di luar syariat mah dahar teh diperbolehkan tapi ketika darurat kadaruratan nanti atuh kapan aya hadis ti Kangjeng Nabi ad-daruratu tubihul mahzurat di satu dahar ge jang sakadar ngalempengkeun tulang tonggong doang sakumaha urang
dahareun aya ge bangke Nei bangke menang di dahar sote lain haju dinikmati tapi jangan sekadar bisa nangtung doang lempang ke mana orang bakal lempang gitu kene ahli hakikat jengke nya nama dahar nate ketiga darurat geus ka daruratan anak cukup jang sekadar nanjeurkeun tulang tonggong hungkul jatuh hayangan nya nama dahar. Ayo orang mapan dicita-cita ke isuk-isuk ieu urang dahar di mana ke sore di mana deh ke isuk di mana boh eta planning dahar pohara jas panari ali Allah mah di jadwal teh kieu sabada subuh boga wiridan datang ka jam 7 langsung tidinya mandi terus wudu salat duha terus baca Quran datang ke jam 10 di jam 10 tidinya langsung mun boga santri magahan datang ke setengah 12 tidinya langsung istirahat sarep hungkul kayak lulah jang peting udang lohor di zohor terus wiridan deui datang ka jam 3 terus salat asar mantap salat asar wiridan deui datang ka magrib tas di magrib terus wiridan deui datang ka isya wiridan datang ka jam 12 iraha daharna ayo sia iraha daharna di jadwal wirid Masya Allah kan kenapa jadwal daharan sih ketika manehanana lapar kakarak iraha laparna bae iraha laparna manehana geus sape-sapeting lapar karak dirinya dahar ge teu kudu loba-loba aya tanaga setik cukup da 3 huap bae cukup da 5 huap bae geus sakitu saha nu bisa kitu lamun lain ahli zuhud nu sok tapa di luhur gunung sok tapa di leuweung aya urang ge tapa teh di kuburan maksudna supaya keris raragagan masa tapa sih kadu di dunia kene tapa supaya aya nu kaluar pakong nomor sabaraha tuh kan baheula mah wah we si eta teu kakentong kos gitu jadi ibadah teh gesek kabeh waktu teh pake ibadah ulah aya goplas sadetik oge ka Gusti Allah mal bisa lamun teu make perasaan nikmat sebab ngeunaheun urang kuari mah cinta ka kabogo urang nu ngaran Sarwiti beuh barang urang inget bae geus poho dahar poho nginum masyaallah ngadenge ngaranna bae jadi kasegeran komo lamun haju datang surat ti kabogoh masyaallah eta surat dibaca deui Quran eleh Quran waduh dibaca ditutup ditenden dihandapeun baju di lemari dikunci keluar ti kamar can kebal asup deui haju dibuka deui bahkan diminyak misikan abo budak sakumaha jimat buatan kiai eta surat nu teu kuatna eta sanjunganana Masya Allah di hatiku ada kumis belahlah dadaku ya Allah jika engkau tidak percaya eta bahasa eta tidak ada laki-laki lain yang menghampiri di hatiku ketika aku mendengar suaramu sejuk hatiku aduh Masya Allah sebagaimana engkau memandang diriku kita sudah menyatu disatukan oleh yang maha kuasa iya karim ada cinta itu Masya Allah malam tak dapat tidur siang tak dapat makan ya Allah ya Rabb barang ditanya emang kudu atuh tridei gunung yang tinggikan ku daki lautan yang dalamkan ku seberangi
Roma Irama mah. Aduh, muttafaqun alaih wallahu alam bissawab. Ngaji jeung anu naon ngaran-ngaranna mabok cinta kos kitu. Kolot-kolot ge insyaallah. Ngadoa ge make cintanya. Wal anbiya'u yubashshirunahu lan utai pirang-pirang nabi ku ngabubungah ya anbiya uingwong bil solil abadi kalawan tepung kang bangsa lawas. Maqala Allah ta'ala kaya oleh ngadawu saballa ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa lan beci kapamangkono mangkono wong apa nek rafiqan kakancanan pamalam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati magati sapamanika orana tepung yaman kalawan iki ilmu hakikat maka oranana ya maniku kang ruing dalam hakikat walau qara alfin minal kutubi lan sanajan maca ya wong ing 1000 kang tetap saking kitab bihaitsu la yablughu ila ruhaniyah kalawan sakira ora teu kaya man mari kang bangsa ruh. Jelema nu ibadah ka Gusti ngawungkulkeun ibadah poho kana dunia. Ningali dunia telir teu beda jeung neuleuh bangke. Ad-dunya jifa. Ngomong doang. Dunia jipah teh bake nganasehatan batur. Urang nama kudu disumbang berarti ngaku murid ngawilah murid ieu mah sugih ieu mah gagah ieu mah susah eta kiai neraka eta kos kitu lain masyaallah bae ketika ngesiur ketika ibadah anu mantap ka Gusti Allah geus teu kageing-geing urusan dunia hirup di dunia tapi geus embung kana dunia model kan hirup teh urang teh sakasur jeung awewe jeung pamajikan tapi geus tilok ditoel tanyakeun coba kunaon eta tilok ditoel lantaran dongkrakna itu malah tasawuf impoten ngaranna. Ieu mah embung teu hayang. Engke bakal akur antara lalaki jeung awewe perasaan teh pada manusia. Adapun lain-lain mah teu bahkan kadeul engke gerak tingkah manusia teh di luar titingalian nu biasa. Kadeulna mah kiai horenganan bajingan. Kadeulna mah tukang karung horeng monyet. Beda eueuh buntutan doang. Geus kadeulna mah jelema horeng buaya darat. Ayelah. Kok bisa gitu? Allah merel kaleuwihan ku geus bening-bening na kolbu. Ruh kembali ke asli. Nah lain kembali ke aslianana teu kahalangan ku tabiat. Perwatakan nu aya di manusia mata watakna neuleuh indah resep cili berwatak ngadenge nu merdu irung berwatak ngambe nu seungit
letah berwatak mun ngarasa nolada dan lain-lain sebagainya eta tasawub tilain wa imtihan dodot cocoba ketika rohan wauhan ka Gusti Allah di alam arwah kuari dibere baju bentukna jasad di jasad teh aya perwatakan sedangkan Allah teh summa khalaqtu kulla syai'in kaulah ngadamal karena setiap perkara wa kullu syai'in yad'uk sakabeh perkara ngajakan ka anjeun ngagerokeun urang teh begitu keluar neuleuh mobil karimun teh ngagerokeun hei pendi sini neuleuh deui apaan saja kapan saya ka dieu kaula teh mobil terbaru begitu datang deui Innova apaan samaweun naonan ieu bae Innova teu boga duit jual imah kullu syai'in yad'u ngajakan ka urang aya awewe bahenol nerkom ngajakan nih saya adalah janda bengsrat janda herang saya ibarat mobil mah belum punya muatan sini pendi kulo ini atuh geus atuh kabeh ge ngajakan sanajan kumaha bae oge urang manggi sangu-sangu ngajakan ka dieu urang manggi cai-cai ngajakan ka dieu urang manggi jas-jas ge ngajakan ka dieu manggi kendaraan kabeh ngajakan tina ajakan eta teh urang dicoba ja'airah mawauna ka Allah lain kanu kitu ketika urang eleh dicoba kuno kitu selama urang eleh urang tawajuhna lain ka Allah ka eta selama urang lain ka Allah tawajuhna ka eta tuh mentek cek Allah itamata anjeun kumpul karena perkara anu anjeun kaajak ku eta perkara selama anjeun babarengan jeung eta perkara kulana eueuh tinggal sabaraha jam selama sapoe sapeting nu Allah an di qalbu urang hitung bira urang hitung ka mana loyogna urang qalbu urang ka mana coba nah dicoba ku Gusti Allah teh. Tapi ketika orang secara spesifik ka Gusti Allah melalui tuntunan guru langsung ibadah ke Allah, zikir wirid dan lain-lain sebagainya. Mulai geus eta mah urusan kharid kos kitu mah aya bae tapi urang teu hayang teu kabita. Maka lempeng ka Allah. Nyan teu kaganggu diri urang jam sabaraha bae aing ka Allah bae kulantaran terus bae ka Allah gila urang dalam dunia teh gila leuwih gila tibatan comberan leuwih gila batan bangke gila teh hayang sebab di kalbu urang nangis ka Allah nikmat maka Allah bakal merepang bubungah ngaranna karomah. Hei pendi maneh hayang ka Mekah hayang ndek hiber ka Mekahna atawa Baitullah Mekahna dideketkeun nyanggakeun abdi maka Gusti mangga ndek kumaha bae oge sok geura hiber langsung set aya nu nembak teh ragam wajar manuk gereja yes, tapi paeh bae geus dah pokona. Habib Razak hayang ka Mekah. Ieu atuh saha nu embung. Dideketkeun Mekahna atawa hiber. Abdi mah hiber bae. Sok, datang angin topan. Set, diragakeun di Mekah paeh.
Maha kawasa Allah ngadeketkeun Mekah, ngadeketkeun Madinah salengkah. Salengkah disebut ilmu toy. Dunia nu aing cek Allah, langit dan nyen aing, bumi dan nyen aing. Bis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Bahaya sia lamun salah ngahartikeun oh di langit aya pangeran, di bumi aya pangeran. Dua sia pangeran. Lain kitu. Di langit aya nu ngurusan ngaranna pangeran Allah, bumi ge nu ngurusan eta keneh pangeran. Oh, jadi diurus. Bainas sama wal ardi urang, diurusan ku Gusti Allah. Palu nu aing, sia nu aing, ku aing dihirupan ku aing, dirizkian ku aing, ketika ku aing dipaehan dirusak kumaha aing bae. Ya tuluy Allah, deuk merontak ka saha? Deuk minta tulung ka saha? Hayu. Hayu minta tulung ku sia. Jenu aing dijadikeun ge ku aing. Ya ayo. Bahas ku sia ku ilmu geofisika. Ayo bahas. Ayo. Segala sesar lah, segala naon. Nu aing. Tah. Maha kawasa Allah, maha kawasa. Atuh ngadeketkeun Mekah ka urang ada set, atuh kecil tah mah. Dirusak sakitu. Babarieun Allah mah. Dek maehan jelema, ribuan jelema sadetik pencet brak. Ye, babari. Urang wali, dek diangkat jadi wali. Ya atuh bisa. Sadetik bisa jadi wali. Masya Allah. Dibalikeun deui nu tadi tina wali jadi bajingan bisa bae. Atuh ku Allah memang. Makin luhur, makin rempan, lain makin tenang. Makin luhur, makin rempan. Kanjeng Nabi Musa teh kapan geus diangkat ku Gusti Allah teh jadi rasul. Rada sieun begitu dek menghadapi Firaun, cek Gusti Allah la takhafa. Innani ma'akum. Basieun anjeun, hai Musa Harun, aing bareng dengan anjeun. Tapi ketika Kanjeng Nabi Musa padu jeung para saharoh, ketika tukang sihir malangkeun tambang-tambang jeung dadungna berubah jadi orai, faujasa fi nafsihi khifata Musa. Kunaon teu kaget Kanjeng Nabi Musa padahal geus dibere. La takhafa. Ulah sieun maneh Musa. Innani ana ma'akum. Tapi begitu eta tambang jadi orai, aya ngageter Kanjeng Nabi Musa manusiawi. Kurang kumaha eta Kanjeng Nabi Musa? Oh, makin luhur teh makin rempan jeung makin hati-hati. Tanya Kanjeng Nabi Musa, eta kumaha bisa ngageter kitu? Rempan besi dicoplokkeun ku Gusti Allah. Besi salah diri teh. Tuh. Jadi makin luhur teh makin rempan. Ieu mah lain. Barang ditanya teh, Mama bade salat. Mama geus ngahakekan tara salat. Waduh mama. Teu salat. Tuh, tau mah kelas-kelas teri salat keneh mah. Waduh. Mama mah geus teu salat lantaran geus ngahiji jeung Gusti Allah karim. Masyaallah. Mama mah puasa tara. Salat henteu, komo ngazakat berat. Ieu mah mama kudu asupeun ka sumur pareum. Dicor. Makin luhur makin rempan besi dicabut. Ketika seorang manusia ibadah ka Gusti Allah jadi wali, dibere karomah, apakah manehanna ceri? Gusti besi pajarkeun eta maksud abdi sanes. Ulah cabut karomah abdi mah teu haya. Ya haji ini mah lain, tojos ku sia make jarum karung hayo sia. Getihan bayar ku aing sia. Je, aing geus ngadahal pelor sabaraha pabrik. Beak pelor tuh. Datang ka bengkel sapeda ceurik. Pelor kandas. Beak ku aing kabeh dileg-legan. Ayo geura tusuk ku sia. Oh, begitu ditusuk, potong. Potong jarum potong. Siapa dulu? Ini aing atuh. Ta eta mah pinarakaeun mah geus kitu. Naraka tah. Jelema dibere karomah mah lain kitu isi. Ketika hujan gede kemudian haju teu kahujanan.
nya mah ngadoa ya Allah ya Rabb abdi mah biasakeun bae kahujanan bae ulah datang ka di beda-beda isin abdi mah besi ke batur nyarahoeun cukup Gusti bae nu nyaho urang mah lain kitu pan ngadoa ya Allah ya Rabbi bedakeun abdi tilu sejen batur kahujanan jibreg abdi mah ulah kabeh kadeuleu kawalian abdi beda begitu teu kahujanannya ternyata sia mah harandap keneh aing tuh deuleu tuh pan mengaji bisa teu kahujanan make payung aduh karoma make payung keneh ibadah pohara luar biasa nah geus bisa ngobrol ku ari mah jeung tangkal kayu bisa ngobrol jeung jukut bisa ngobrol jeung hewan-hewan ya Allah ya Rabb andai bisa andai teu dibere masalah tadi dinya wa hunaka yusyahidul arwahal qudsiyah Kangjeng Nabi mi'raj ka luhur kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Idris. Itu geus aya di alam arwah. Kangjeng Nabi di alam mulki kaparangi. Kaparangi jeung para nabi-nabi. Jadi eueuh masalah di alam hakikat maka parangi jeung kos itu biasa. Mantak lamun urang keur wiridan aju anu ngetrok-ngetrok lawang biasa. Engke asup ka jero ajur wigan bogna biasa. Biasa. Kumaha bangsana? Lamun memang bangsa-bangsa wali daratang nage arwah-arwah kudsiyah atuh biasa tama para wali daratang ka belah dieuna Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Haji Pendi ge pernah kedatangan bangsa nu ruwag rewig. Emang bangsana itu kunti anak awewena nyana kunti anak lalakina kabangi biasa saderajat kumaha derajat yusyahidul arwahal qudsiyah wa ya'rifun nabiyahu Muhammadan kapanggih jeung Kangjeng Nabi wauh jeung Kangjeng Nabi ketika urang ngabahas kos kitu dipermasalahkeun lamun lain dina keur ngabahas hakikat teu meunang. Nah, payantikum min nihayati ila bidayati. Kanjeng Nabi nyarios. Ti nihayah tepi ka bidayahan wal anbiya'u yubasyiruna. Nabi bakal para nabi bakal ngabubung. Caritaan Imam Syafi'i masyaallah anjeunna jadi kutub dina autad. Kutub nomor kahiji-hiji, kutub 2 Imam Mani belah dunia teh melalui galis khotul siwa ka dieu aya nu ngurusan wali ka dieu aya deui Mukhtar 3 jadi bagi 3 wali teh aya deui autad 4 wali teh jadi ieu dunia dibelah 4 tah nu ngurusan saurang aya deui wali abdal iyalah wali abdal wali rijalul ghaib wali abdal 7 nah terus rijalul ghaib nuqobanu jaba uropa asaib dan lain sebagainya aya hitungan-hitungan. Jadi ketika diangkat jadi kutub bakal nempo ke arwah-arwah bawahanana ka Imam Mani ka Mukhtar ka rijalul ghaib ka autad ka terus ka deuleu jadi nyahong ke si anu pangkatna anu di wali teh si anu pangkatna alun si anu kajen teh ngaku-ngaku wali jadi tempo nya set coba di alam eta jaeueus eta mah kok ngaku-ngaku wali sih eueuh katempo ku bati dah kos gitulah kabagol Allah taala wa hasuna ulaika rafiqa tah lamun deuk babaturan jeung nu kitu ngeunaheun babaturan jeung nu kitu mah lantaran tilok benta tilok hayang diberkata tilok hayang naon berat urang kadatangan ku guru teh sakali bungah 2 kali rada teu pati bungah katilu kali mah embung kadatangan sebab naon berat perasaan ieu guru datang deui kahiji keur ngabangun pondok bebeja deui kadua ngabangun majlis bebeja deui pan ieu murid kakara geleng-oleng didatangan deui ku guru coba rekrut masyarakat teh mama keur ngabangun majlis ieu mama kudu dirantai nu kos kieu mama kudu dirantai nu kos kieu bebeja ngembangkeun agama hayu bae si ibadah ulah kabita ku bangunan tah jadi berat mungkin begitu datang guru cenah bade silaturahim hapunten wartoskeun teu aya gitu coba eta lamun geus embung kapanggih jeung guru deuk kumaha sebab guru syariat mah berat lamun kadatangan guru hakikat Masya Allah bunga sebab naon menta teu hayang tilok
didatangan ge jana dahar cemi lain cara si eta dahar teh bau masyaallah ngamerkat deh pan naon nu aya di bawah ka ditempokeun wah iya ya bajinganan ieu mah pasti ayo halibat ieu dibere enten ulah kan hampang ngeunah ajunya nang ngadoana tilok panjang ngadoana ngadoa barebet hizib dibaca hizib 2 hizib ahian syorohian wah dibaca kabeh sakumaha perang angel ngadoana coba lamun pendek geletik amplop panjang mah rada gede kamplop deui wali mah tilok panjang mudah-mudahan aya isian pondokna insyaallah udah beres pancan ngadoa ai tadi ceuli teh dipasang musia teh kudu ngadoa make bahasa Arab make bahasa Sunda bae ngan aya urang jauh lah sok Sundaan bade ka mana emang di mana ieu oh abdi ti terep haju ayeuna ngalih ka Endoyong tilok doa teh tilok kajahoan walimah sebab ieu nangis nyambung ka Gusti Allah ya keur leumpang keneh ge murid abdi teh keur ngabangun pondok Gusti atuh supaya mangpaatkeun we ilmuna sesuai jeung makomna Gusti geus teh kudu Allahumma Allahumma sholli sholli eta mah ngaji qiraat atuh kos kitu asal itu bagus wa hasuda ulaika rafiqa hampang masyaallah karingan beratna nyana sok aju nyahoan naonna nyahoan kayak ngomong anu menyentuh hati ji eta mah aing anu ji eta mah aing itu bade aing tah nyana ahli hakikat mah kos kitu kadeuleu tah qalbun nah geus jadi hakikat mah kos kitu kunaha teh ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ninggalkeun nafsu ninggalkeun setan jadi urang nu ngaganggu ka urang teh 4 perkara ketika 4 perkara eta eueuh lempeng ka Gusti Allah masyaallah kari geus saha jelema anu can datang kana ieu ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina urusan hakikat mah nyaho kajeun dibetek-betekkeun ge moal bisa moal bisa kajeun disingkap-singkapkeun ge tetep teu kadeuleuan bae ja buta matana ieu jelema nu buta moal bisa neuleuh cacaang panon pae jelema nu buta kajeun teh disingkapkeun ge atuh teu kajaleuan tah ieu buta mata hate moal katempo padahal mah ieu kabehkeun tajalli Allah deuk mana lu lain tajalli Allah ketika urang gerak aya kudrat iradat Allah aya kekuatan Allah atuh aya Allahan di diri urang jadi Allah keur tajalli di diri urang Allah keur diuk tajalli Allah dina diri urang keur diuk urang leumpang Allah tajalli dina keur leumpang Allah teh keur ngarusak palu tajalli Allah buku per hari nate buku qada nu geus ditulis kuari dibuktikeun moal kajadian palu dirusak mun henteu aya tulisanana di qada Allah ilmullah bigi kitu ilmullah kitu bikulli ma sayadri fil kaun karena segala rupa nu bakal berjalan di muka bumi mewujudat mungkinat geus aya tulisanana mantap ahli nempo terjadi ahli nempo bakal terjadi ngan teu meunang langsung ngomong kos kitu mah sebab mal kahartieun ku jelema nah eta teh per hari urang macaan buku ihya bacaan kitab ihya bacaan kitab hikam bacaan kitab minhajul abidin bacaan berbagai kitab buku-buku teu rame wali mah macaan teh wake we ieu buku keur disingkapkeun nu aya di qada Allah naon nu terjadi di bacaan ku nya seuri nya mah kejadian Palu kitu gempa kemudian tsunami wali mah seuri tuh kadenge ku baturna nyana seuri pan bahaya kadenge ku keluargana anu cilaka nyana seurian kan bahaya sebenarnya nyana mah seuri teh horeng geus aya di qadona keur maca buku kan lamun maca buku keur rame teh akan seuri urang ge urang maca buku teh perang weh masyaallah teh percintaan weh senyum-senyum kan urang macaan buku teh baca buku Rusdi
maca buku percintaan seri orang maca buku naon karang-karangna action ye masyaallah baca orang buku-buku ketika ramai dibaca ketika ramai kan orang ge cerik kuari wali neuleuh macaan buku qada Allah ya seri wali baca keramai banyak waduh lo baca sanu modar cek nya teh ngomong lagi geus kira-kira wararae seserian jana wah rame luar biasa keur macaan buku nanya nama buku wake langsung isuk naon bakal terjadi isuk naon bakal dibukaan per hari nu aya di qada Allah nyana geus dibere ku Gusti Allah ka hakikat seserian nyana nu mantaknya nama nyahoeun sanajan diuk ngaji ge horenganan hate nama ya culak cileuk nyahoeun nama nyahoeun naon cenah kieu culak teh malebejaan malebejaan aya anu keur nge-SMS bae ditutup tak warita sia jerai ganyawan tutup ku sia nah ganyawan dibuka tek hakikat eta kos kitu nah lamun encan datang kadinya teh nyaho kana ilmu hakikat ente hayang nyaho bacaan ku ente kitab-kitab buku-buku tasawuf buku tarekat buku tasawuf bahkan buku hakikat walau qara alfin minal kutub sanajan ente maca sejuta kitab encan datang kana rasa hakikat moal bisa bihasulaya blugu ila ruhaniyah moal datang ajeun kumaha bacaan ku ente kitab bacaan ku ente buku Minhajul Abidin bacaan Minhajul Abidin hikam baca ihya dibaca cuman dibaca doang atuh engke ceramah saudara bahwa hidup ini kita akan kembali kepada Allah ketika kita kembali kepada Allah tidak ada yang dibawa harta tidak dibawa. Dengan demikian janganlah cinta harta. Tetapi mohon maaf ya, mana panitia jangan lupa. Sialnya sakitu ke dahsyat nage inget keneh bae. Atupan kotok doang untuk beki ka duit madak. Waktu sasage dia beuki ka duit mah ke aing nyaritakeun kitu ke aing teh di amplopan ku dia. Wih, dia mah kos kitu jasa. Geus lah. Eta deuk kumaha coba. Jadi lamun teu make perasaan mah kos kitu bae kabeh tapi perasaan hina dunia. Nanaon teu hayang. Geus manehanana disebutna hukama teh profesor. Profesor teh anu huluna pahili jeung bool monyet. Eta ngaranna profesor. Melangkah dengan pasti kana. Ka mana bae tek. Uni pake kasieun, uri pake kareampan. Lain bacaan buku jeung kitab, baca ku ente hayang nyaho ka hakikat. Walau qara alfin minal kutub. 1 juta kitab bacaan ku ente. Ieu Imam Ghazali, ieu Imam Qushairi, ieu Imam Syafi'i dina naon kitu kana tasawufna, ieu Imam Hanafi. Yo, ieu Junaidil Baghdadi, ieu Siri Sikti, ieu Marufil Qurhi. Ayo bacaan. Ieu Tuan Syabdul Qadir, ieu Ibnu Hasan Sazili, ieu Imam Abdus Salam dan lain sebagainya. Datang ke hakikat bacaan kos kitu moal. Sebab naon? Kudu praktek ieu mah ilmu. Praktek mulai nyaetikeun sare di peuting. Cukup be 7 jam sapeut. Oh, loba teuing. Tuh, sia ge nu sok 7 jam. Oh, bae tuh. Berarti kana bener mah nyahonya lagi sarua. Ngan ngalaksanakeun mah pan hanteu. Nyahonya lagi. Bawa peuting teh ulah loba sare. Tapi praktekna kumaha? Pan orang mangkonon. Masya Allah. Baca Quran teh atulah datang ka teu tamat 2 tahun mah. Nya lagi keraden boh deui bae. Boh mah nya pugunya lagi tilok. Praktekeun urang kuari mah ulah dibaca doang ta Quran. Praktekeun kuari mah tah. Iya ulah dibaca unggul. Hikam dibaca baca petang. Praktek kuari. Ieu teh deuk ngayakinkeun Allah aya, Allah ngurus ka urang. Lamun Allah aya, Allah ngurus atuh urang teh kudu ilu campur urusan Allah. Di antarana urusan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah lih rizqwa. Urusan nu hirup, selama hirup Allah bakalna nu mere. Eueuh hewan anu kumarayap di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Tah
yakinkan Allah nu ngurus geus teu kudu usaha waktu cenah kiai teu kudu usaha mah mun make woh keneh ulah ngaji torekat sia geus mah ngaji syariat mah geus capek geus usolina ge panjang ke ih atuh cenah kiai atuh cenah mah geus ulah ngarekat torekat mah deuk ninggalkeun eta siap sageus teh siap perintah guru ulah ngadalil dalil mah syariat teh ketika orang main dalil atuh bahtul masail dihareupeun guru thariqah mah mursyid ngaranna teu meunang ngadalil sebab keur ngurusan ruh teh supaya ulah terbawa nafsu ulah ngadalil jelas salah ieu teh menurut syariat mah ulah nyalahkeun ka guru eta hese na ngaji tarekat teh kos sami'na wa ata'na batur mah jam 12 azan teh tidak ke masjidnya nama lain tidak ke pasar yang mana mun ngomong kieu bae pan ieu zuhur batal aja eta kumaha geus teu kudu kok laksanakeun pan cenah kos kitu eureun sia torekat eureun sia mun lain ahli torekat geus jang aku bagian sama torekat ge syariat bae syariat ge sia mah ampeg melulu hese Sudangkeun jam 12. Sudang. Yuk, babarengan jeung mama ka mana? Zarah, kayak mama balik sama didinya. Mama kira-kira, ieu cenah ngira-ngira. Tah sarua jeung mama naon kitu ngaranna mikeun kula ka genderuwo. Tah lamun geus kos kitu tah, geus ulah narekat. Moal pati-pati dicoba, jeung moal nyoba kitu buruna lamun mimitina encan diperjalankeun. Ieu teh dibereh heula ieu kuari bagian nyorangan ulah kholwah bae teh dihareupeun aing bebeja kholwah barenganan make kenek sa kenek na pamajikan aing teh kholwah ieu sia cicing di dieu jadi kenek cak pamajikan aing hajar norekat ih mah cicing sia di dieu aing keur zikir ieu cak pamajikan eureun kan norekatna ka emang kunaon atuh kakak nu norekat kurang nu riweuh iya saya lorekat dicoba ku guruna aya nya eueuh hiji murid nu teu dicoba eueuh aya aturan dicobakan kumaha kos kitu mah tah masih kena tahan kene duit mah aya di sia kadikeun ka mama ka mama deuk meuli sawah mikir bae jana kok aya duit urang dicokot aya jana meuli sawah aya bae pikiran kos kitu balik sia balik indit guru mursyid teh kos kitu inggis siga nyaan padahal teh ya pengalaman dia ulah make cincin anyar bagus hebat cincin bagus amat kada tah begitu make samping bagus di samping bagus amat aduh jeung ieu tah ge haji pene nurutan sia lain guru aing tampilin ku aing sia ya kieu cenah barahan we dipentaan we ku aing sia teu menteng ge maling Tah, beres. Nah, beres. Yes, iya dipenta itu tah. Yes, menang sekitar 1 tahun atau kaduana. Dibikin deui tah cincin, tah samping, tah. Pat, atuh kembali lagi teu hayangan ieu guru mah. Tah mah nyoba doang. Satu ketika guru kula di Garut, Masya Allah, sering dia dongengkeun. Begitu ndek mapag nu baheula mah turis salat kan dina greg begitu salat toel kade duit we di kantong dibejakeun duit teh sakean saha nu nyaho kula mau duit sakitu saha nu nyaho nu nyaho tapi nyahoan duit nilaina teh kitu kadekeun engke di pondok gede lain pondok gede baheula mah naon kana naon Halim di Halim engke mama dahar mama nginum pokokna mah asal mama dahar geus bisa digerokeun atau mun deuleu mah langsung mun urang kan tenang duit dicokotkeun ku nyana kabeh datang ka Halim langsung nungguan kebel kemudian lalahar kabeh urang liwat deui sugan digerokeun henteu je pan ieu kunaon dengan antep liwat deui dehem malah mah jangan tungkul gua geus lapar jasa duit teu boga dahar teu diajak mangkani geus pohara jasa nginjem yang ahutak mere model aya jelema nu sugih urang Majalaya aju urang nginjem teu dibere
lamun urang suudzon ka guru moal tamat moal anggeus tapi urang teh suudzon gerak Gusti kabeh ge ieu teh geus dipapatahan sagala rupa teh gerak Gusti gas geus tereh geusan nya aja aya keneh pan timbal tah urang liwat deui sugan we kunyana digerokeun pas urang di dinya tah liwat bungkus cenah jang engke masyaallah atuh mana kadang urang digerokeun tah aya sesana ieu lain kadenge ku ceuli bungkus jang engke lain mata sia guru pohara jasa dibungkus masyaallah satu hari satu malam teu dahar teu nginum kapanggila jeung santri abah di dieu moal bejakeun hirup keneh santrina nyana sarua mapak wah ieu kebeneran ieu sugih mangkaning ieu insyaallah ieu berhasil dahar aing anu peuting kita datang hiji alhamdulillah aya naon ieu lapar jasa can dahar ieu sapoe-sapoting leuwih malam sugan bawa henteu geus kitu batu boga duit mah ieu beak cenah ya kali bejakeun aya jelebana ge aya hirup keneh masyaallah aya kos kitu wallahu alam bener wallahu henteu tah nyana beak duitna ngan seperti eta lah tapi teu aya suudzon ka guru moal suudzon aing mah kajen gerak Allah hirup keneh aing ngan geus rada kesangan doang ya Allah dua penting aing ieu disaga ku urang pan baheula mah turisnya teu tepat waktuna sapoe ke isuk deui ke isuk datang ka 3 poe ngan ka 2 poe kula balik ka dieu bebeja dek balik bebeja aya naon cenah balik henteu dek balik baheulana ulah loba omong lah cak teh tah eta dicoba seperti kitu coba lamun suudzon we suudzon tek ka guru selesai komo abah mah baheula beh urang rek ngaji ya geus nongkrong geus meunang meureun setengah jam nyaun pada urang ngaji digerokeun da kada ngadi geus diuk ngobrol we henteu kumaha urang mah sababna nyahoun ieu urang keur ngaji urang bebeja be bandek naon ieu pan keur ngaji batal hesena tarekat beso amat eta ngaji kudu dibawa atuh nongtor mah ge kadang ieu ku nyana teh aing ngobrol geus kebal tah geus waktu eureun urang ngaji sia lain keur ngaji ji atuh teh santri tinggalkeun tajeun lah geus teu prekeun teu bisaeun tah kuari mah kos kararitu teh baheula dicobana model kos kitu tah waktu ngaji kita balik terus ngobrol sugan deuk naon henteu ngan ngobrol ngaler ngidul urang bebeja be bah ieu si maksudna deuk naon ieu sebab keur ngaji sok berarti urang geus batal sia tampiling going sia sok amat ngaji ilmu sia boh besi kitu hakikatna mah henteu tenang we kalem urang saboda aja santri mah resepeun ieu peret ya atuh salah Habib Rozak tadi diprekeun ge sorangan ya tuh hese dina toriko teh lain lalagat awas leumpang ka mana ya guru nita ka mana ya eta lamun geus dihudangkeun jam 2 udah terus cai ya tapi misah cuma di dinya betah urang kan kanyahoan mangkaning tunduh kita dihareup tadi ya aing soal tang naon ieu sih kabar kanyahoan nya namanya di kamar urang mah di dinya aing hayang sare deui besi dicarekan hari urang salat di geus asana ieu geus olab salat ieu ieu kumaha pernah terjadi sare deui datang kan sia gawe kan hes bae carekan pan urang tak eta hese tak kos kitu kuari teh neangan guru muridna anu sami'na wa atona kakarak diinjeban duit bagi siapa gede teh mama nek meuli mobil ya kan mama atuh kula ge nek meuli mobil sarua goblok sia mah seperti kos gitulah hese babari nah ieu deuk meraih urang teh makom di Allah teh nu teu dicoba nah jelema anu can datang kana ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina ilmu hakikat bacaan kitab sejuta kitab moal datang karu sebab teu praktek nu hese ge ieu praktekna tah aya sabaraha teh praktekna diskemakeun ku guru nah ieu mulai
naik ke dua, naik ke tilu, naik ke opat, mulai. Tah endek ngayakinkeun bahwa Allah aya jeung Allah ngurusan supaya yakin. Urang kuari ngaji tauhid mas Sanusi diaji, masya Allah. Bahkan jeung haji-haji Sanusina aya di dieu. Beh pohara jasa tijan geus ngomong tamang geus. Umul Barohin diaji, wah beh diaji. Tapi ketika aya hujan masih kena lumpat keneh bae. Ketika ayat sesuatu masih kena ang-angan kena di mana tauhid. Ketika orang sorangan zarah teu meunang aya angin. Wah 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 wah. Asana nu tadi paeh. Wah 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 wah. Tauhid di mana? Tah, badak dicoba. Aing ngazarahkeun awak teting ka kuburan. Sorangan. Teu kudu nyoba awak mah teu kudu ka kuburan ulama, teu kudu ka kuburan we asa ka kuburan bae. Kajen teuing bongsina masalah. Oh masalah ya iya si engkoy kok lu udah ada di alam kubur ya kola iya jepan sasada sia aing sion jadi zarah ahli toriko mah teu kudu ka wali teu kudu ka ulama teu kudu ka bapak asal kuburan bae sebab zarah nage nya nama zarah itibar mantak zarah teh kabagi-bagi zarah jang naikkeun pangkatna zarah itibar. Geus ulah kaget lamun Gus Dur sok zarah ka Cina, sok zarah ka. Ya mah geus kitu abdi belut pisan we. Ieu mah bae cenah. Kiai mah zarah teh ka kuburan Cina. Lain ka wali, zarah mah ka wali. Urang mah teh barokah, kulo barokah. Nah, nu masih kena hayang barokah kene mah teman-teman zarah paun. Tuh, ka ditu tuh ka tanah gocap zarah mah kadinya. Engke kebal bisa paham tah mantak aneh di torikoh kene perjalanan geus ane ngomong geus hakikat sebab keur praktek nah iyalah walau qara al-fal innal kutub biasa la yablugil ruhaniyah ngabahas tentang ruh kumaha wallahu a'lam bissawab.